lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah Bufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mendak hayu